Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengawasan kajian Darsat Sirah Nabawiyah anu sami-sami miharep ridha Allah. Puji miwah syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wirahing pangarsamantena dina danget ieu urang sadayana masih keneh tiasa nyempetkeun diri nyengsarkeun waktos nyumponan sabagian tugas hirup urang sadayana ngadeuheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku perantawisan ngalaksanakeun thalab ilmu. Mudah-mudahan ieu janten catatan munguh Allah Subhanahu wa taala turta digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu miwah bapa anu kusum kuring dipihormat, bahasan anu kasangakeun dina wengi ieu nyaeta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Thaif. Sakumaha kantos dibahas dina bahasan anu kalangkung, hawirahing dua jalmi anu kalintang ageng jasa ti antawis jalmi-jalmi anu berjasa dina ngabantos perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna nyaeta pamanaku anjeun anu jenengan Abu Thalib sareng geureuhana Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nalika dua jalmi ieu pupus dina taun ka-10 kanabian, maka gangguan ti kaum Quraisy ngawitan jul-jol di ditu di dieu. Estu ieu nyababkeun dakwah Rasulullah SAW teu salancar, teu sabebas nalika jumeneng dua jalmi anu disebatkeun tadi. Ieu kajantenan kanggo Rasulullah SAW estu perkara anu kalintang matak ngajantenkeun anjeunna sedih. Dua jalmi anu kalintang berjasa dina dakwah Rasulullah SAW ku Allah Subhanahu wa taala dipunut sataun rejeung kalayan waktos anu teu sabaraha tebih. Dina kondisi genting anu kacida sulitna wargi-wargi sadayana kulantaran tekenan ti kaum musyrikin Quraisy diraoskeun beuki ningkat ngahalangan ngarintangan dakwah Rasulullah SAW, maka akhirna Rasulullah SAW inisiatif milari lahan dakwah anu sejen. Anu kapilih ku Rasulullah SAW nyaeta kota Thaif. Thaif teh kota terbesar kedua setelah Mekah. Jarakna ti Mekah teh kirang langkung 80 km. Rasulullah SAW milih Thaif dijadikeun tempat sasaran dakwah Rasulullah SAW. Margi Rasulullah SAW ngijir, Rasulullah SAW miharep yen masyarakat Thaif bisa nampi kana dakwah Rasulullah SAW. Naon margina margi pirang-pirang ti kalangan Quraisy nikah ka urang Banu Thaqif anu tempatna di Thaif. Maka nalika dakwah Rasulullah SAW di Mekah parantos ngawitan karaos hareudang, ngaraos rupek, maka Rasulullah SAW mutuskeun yen dakwah teh bade ngalih ka Thaif. Salajengna Rasulullah SAW angkat disarengan ku Zaid bin Harithah.
Nyaeta seorang budak anu dibebaskan ku Rasulullah SAW, malahan Zaid Harisah sakantenan ku Rasulullah SAW diangkat jantan putra angkatna Rasulullah. Jantan Rasul angkat di Mekah ka Thaif disarengan ku putra angkatna Zaid bin Harithah. Angkatna nyacat mapah gitu warga sadayana, rerencepan angkatna tengah wengi warga sadayana, margi inggis jadi geugeyan pikeun masyarakat Mekah, wirahing Muhammad geus teu kuateun dakwah di Mekah gitu. Salajengna Rasulullah SAW angkat sareng Zaid bin Harisah rerencepan nuju ka kota Thaif. Anu dijugjug ku Rasulullah SAW nalika sumping ka Thaif, Rasul nepangan ka tokoh-tokoh masyarakat di Thaif. Memang anu diperhetangkeun ku Rasulullah SAW, pangna Rasulullah ngawitan nepangan ka tokoh-tokoh masyarakat, diharapkeun ku Rasulullah SAW upami tokoh-tokoh di kalangan Banu Thaqif parantos katarik kataji ku ajaran anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ku ijiran Rasulullah, ku sawangan Rasulullah, masyarakat anu sajena moal hararese pasti bakal gimprut, pasti bakal ngilu karena lengkah tokoh-tokoh masyarakat Banu Thaqif di Thaif gitu. Anu ditepangan ku Rasulullah SAW, tokoh urang Thaif nyaeta 3 sadulur, 3 bersaudara. Anu kahiji nyaeta jenenganna Abdul Jalil bin Amr bin Umair, anu kadua Mas'ud bin Amr bin Umair, sarta anu katilu nyaeta anu jenenganna Habib bin Amr bin Umair. Jadi 3 adi lanceuk tokoh Quraisy jadi kakentong di Thaif. Tah ieu ditepangan ku Rasulullah SAW. Rasulullah nepangan 3 jalmi ieu kalayan terus terang anjeunna nyanak ajaran Islam, ngajak sangkan maranehanana anu 3 teh pindah ageman kana ajaran anu dicandak ku Rasulullah SAW. Kumaha warga sadayana naha anu diharapkeun ku Rasulullah teh tinekanan, kabuktosan nalika Rasulullah nepangan 3 jalmi ieu di luar sawangan Rasulullah SAW kajantenanana. Nalika Rasul ngadawahan 3 jalmi, 3 tokoh anu tadi teh ya, maka saurang di antara 3 pok nyarita ka Rasulullah SAW. Hei Muhammad, huwa yamrutu thiabatal Ka'bah in kana Allah arsalak. Cek eta jalma, hei Muhammad cenah, manehanana tuh cenah jalma itu maksud nunjuk ke salah seorang anu tadi teh bakal nyasaak kiswah Ka'bah, bakal nyasaak turub Ka'bah, tutup Ka'bah, lamun segnya Allah teh ngutus anjeun cenah jadi nabi, jadi rasul gitu. Ieu hiji penghinaan di manehanana. Nalika didakwahan ku Rasulullah SAW langsung nolak sapangjodogan. Lamunnya Allah ngutus anjeun jadi rasul cenah tuh kiswah Ka'bah bakal dijajawet disasaak gitu. Wargi-wargi sadayana waqalal akharu sarta anu sajena pok nyarita ama wajadallahu ahadan yursiluhu gairok. Muhammad cenah nah Allah teh teu mangihan sugan sajelema we cenah saurang we anu pantes diutus ku mantenna eta jalma teh jadi rasul salian ti anjeun cenah. Nah Allah teh cenah teu mangihan hiji jalma anu pantes diangkat rasul ku anjeunna salian ti anjeun. Anjeun cenah ngaku-ngaku jadi rasul muncul urang mah teu parantos teuing maknya Allah ngutus anjeun jadi rasul gitu. Siga eueuh deui jelema we mung kitu upami ku basa urang mah pangintennya sajalan terahna mah. Wargi-wargi sadayana sarta anu katilu pok deui nyarita ka Rasulullah SAW. Wallahi
La ukallimuka abada. Cek nusa urang anu katilu teh ya, demi Allah cenah Muhammad kuring muarek nyarita jeung anjeun sapapanjang nage. Lain kunta rasulan minallah kama taqulu la anta adamu khotoran min an arudda alaikal kalam. Lamun kayaan anjeun teh nya cenah anjeun teh seorang rasul utusan Allah sakumaha anu dicaritakeun ku anjeun cenah, maka temen anjeun teh kacida bahayana keur kuring nolak kana caritaan anjeun cenah kitu. Pangna kuring mah nyarita sapapanjang jeung anjeun teh lamun nya cenah anjeun bener rasul sakumaha omongan anjeun tah kuring teh nolak ka anjeun, berarti cenah penolakan kuring teh kacida bahayana lamun nya anjeun rasul gitu. Walain kunta takdzibu 'ala Allah mayan bagi li an ukallimaka jeung cenah cek manehanana pangna kaula moal nyarita jeung anjeun teh lamun seug anjeun ngabohong atas nama Allah, ngaku-ngaku rasul padahal anjeun teh lain rasul, maka cenah keur kuring teu aya gunana, teu asa teu perlu nyarita jeung anjeun gitu. Eta sababna anjeun ngajak kuring sararea, kuring mah moal arek ngomong saumur hirup ge jeung anjeun. Naon sababna? Sabab lamun nya anjeun teh rasul, sakumaha pangakuan anjeun, maka kuring nolak kana ucapan anjeun teh eta jadi kabahayaan anu gede keur kuring. Sarta lamun anjeun ngaku-ngaku rasul teh bohong cenah ngatasnamakeun Allah, maka teu perlu cenah kuring nyarita jeung anjeun. Ngandung harti rek jempe we cenah moal ngomong jeung anjeun. Anjeun rek jadi rasul, bener-bener rasul atawa anjeun rasul aku-akuanan, teu perlu nyarita cenah gitu. Ihwatu iman rahimakumullah, kumaha nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadangu jawaban tilu tokoh ti kalangan Banu Thaqif anu tadi teh ya, maka pok Rasulullah SAW ngadawu idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Lamun kitu cenah pamadegan anjeun aranjeun sa Rasulullah nya teu nanaon cenah ari kitu pamadegan aranjeun mah ngan kade we cenah umat rasiahkeun ku aranjeun teh, sumputkeun ku aranjeun teh ieu kajadian teh ulah nepikeun ka nepi ka urang Quraisy anu disawang ku Rasulullah SAW. Lamun kajadian urang Thaif didawaan ku Rasul nolak sapangjorogan siga tadi, maka teda teuing urang Quraisy bakal ngahinana, bakal ngajejelehna, bakal ngageugeukeunna ka Kangjeng Nabi Muhammad. Eta margina saur Nabi Muhammad, lamun nya cenah pamadekan anjeun kitu teu nanaon ngan omat tong dibeja-beja gitu, ulah nepi ka betus ka urang Quraisy gitu. Wargi bari sadayana salajengna Nabi SAW sabada ditolak sapangjodogan anjeunna mulih dina kaayaan sedih. Para kekentong Thaif ngusir ka Rasulullah SAW kalawan kasar pisan. Cek maranehanana pok nyarita ukhruj min baladina. Jig cenah buru-buru anjeun init keluar ti negeri kami gitu. Rasulullah diusir ku urang Thaif. Maka tilu jalma anu tadi ngusir ka Rasulullah SAW dibarengan ku caritaan-caritaan anu sifatna provokatif, mangaruhan masyarakat Thaif warga sadayana. Nalika Rasulullah mulih dina kaayaan sedih, ternyata disambut ku dua barisan warga sadayana. Ternyata anu eta dua barisan teh kabehanana bari marawa batu gitu. Rasulullah mulih di Thaif dina kaayaan sedih bari ditolak teh, lain wungkul diusir titah balik, tapi nalika Rasulullah ngalangkung dibaledogan ku jalma anu dua barisan teh warga sadayana. Dugi kasampean Rasulullah SAW baloboran getih, ti payun ku Ustaz Sena didugikeun jarakna Rasulullah di baledogan teh di udag-udag teh dugi ka 4,8 km, dugi ka senal Rasulullah teh
warnana rupana robah jantan beureum alatan pinuh ku getih anu ngucur akibat panandasa urang Thaif teh warga sadayana. Zaid bin Harithah nalika ningali kajantenan kitu anjeunna sejabu mela ka Rasulullah SAW. Deudeuh teuing Rasul panutan kuring nepi ka dihina digunasi ka ditandasa dugi ka baloboran getih. Usaha satekah polah Zaid bin Harithah ngahalangan pamaledog jalma-jalma. Orokaya warga sadayana usaha Zaid bin Harithah teu mampu ngahalangan pamaledog jalma-jalma anu maledog Rasulullah sehingga Rasulullah baloboran getih Zaid bin Harithah ge dugi ka baledog mastakana dugi ka ngucur baloboran getih warga sadayana. Maklum mastaka lamun aya tatu getihna teh warga sadaya langkung tibatan bagian badan anu sanesna. Rasulullah baloboran getih, Zaid bin Harithah oge baloboran getih. Maka Rasulullah SAW teras angkat dina kaayaan nguyung, dina kaayaan sedih warga sadayana tina kajadian anu karandapan ku anjeunna. Kacarios dugi ka hiji tempat maka Rasulullah SAW ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Kalawan doa anu masyhur, doa Rasulullah SAW unggalna kieu Allahumma ilaika asku do'pa kuwati wakila tahilati wahawani alan nas. Ya Allah can cek Rasulullah bari kaayaan sedih bari baloboran getih mungka Gusti abdi waleh tina lemahna kekuatan diri sareng mungka Gusti abdi waleh tina kirangna daya upaya abdi mungka Gusti abdi waleh tina hinaana diri abdi di hareupeun manusia. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah anu Maha Rahim, anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Ya Allah anu Maha Rahim, salira pangeran jalma-jalma anu lalemah cenah sarta salira teh pangeran anu ngurus abdi. Ilaman takiluni kasaha Gusti bade masrahkeun nasib diri abdi ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malak tahu amri. Nah abdi teh bade dititipkeun ka jalmi anu rarayin hasem kucem kejem ka abdi cenah ya Allah. Atanapi ka musuh anu baris ngawasa ka diri abdi. In lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Upami segusti teu matak bendu cenah ka abdi wios teh teuing cenah. Maksudna abdi bade dititipkeun ka anu kumaha oge ka jalmi anu benci ka musuh anu bika ngewa ka abdi. Asal Gusti teu matak bendu ka abdi wios teh teuing ya Allah abdi ditandasa di kumaha oge cenah kitu. Walakin afyataka ausa'uli margi kalintang jembarna cenah kanikmatan anu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulmati. Abdi nyalindung kana cahaya Gusti anu ku cahaya Gusti teh popoek jadi caang kapoekan jadi caang wa sholaha alaihi amrud dunya wal akhirati min an tunzila bi ghadabaka au yahilla alayya suhtuka. Abdi nyalindung kana cahaya Gusti anu ku cahaya Gusti kapoekan jadi caang sarta ku cahaya Gusti beresna urusan dunia sareng akhirat tina diturunkeunana bebendu sareng kacecep Gusti ka diri abdi. Lakal utba
hatta tardo wala haula wala quwata illa bika. Mung ka Gusti abdi ngawalehkeun kaayaan abdi sahingga Gusti ridho ka abdi. Tur taya daya taya upaya lintang kalayan takdir Gusti. Kitu doa anu didugikeun ku Rasulullah SAW nalika Rasul ditandasa ku urang Thaif. Dina carita wargi-wargi sadaya anu baris kalakonan engke baris kapapai ku urang sadaya engke insyaallah. Siti Aisyah kantos tumaros ka Nabi SAW. Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asadda min yaumi Uhud. Nun Rasulullah saur Siti Aisyah nah kantos cenah salira ngalaman hiji dinten anu kasulitanana ngalangkungan kasulitan dina perang Uhud. Dina perang Uhud warga sadaya engke baris kapapai insyaallah. Ieu hiji kajadian anu kalintang matak sedihna Rasulullah SAW. Perang ragot dugi ka seueur ti kalangan para sahabat anu tatu malih waos Rasulullah SAW oge dugi ka punglak dina perang Uhud warga sadayana. Seueur sahabat anu korban malah paman Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muthalib ieu pupus nalika perang Uhud. Tah Siti Aisyah naroskeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, nah aya cenah kajadian anu karandapan ku salira, kasulitan anu ngalangkungan kasulitan anu karandapan ku salira di perang Uhud. Kumaha walar Rasulullah SAW? Faqala maka Rasulullah SAW ngawaler, laqad laqitu min qaumika wa kana asadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Temen cenah engkang kantos mayunan kasulitan. Eta kasulitan teh dongkapna ti kaum anjeun salira nyalira. Maksudna mah kaum Thaif teh warga kaum di Thaif teh. Sareng mangsa anu pangsulitna teh nyaeta mangsa engkang ngarandapan gangguan ti maranehanana dina dintenan Aqabah kitu saur Rasulullah sallam. Id aradtu nafsi alabni abdi yali labni abdil kulail falam yujibni ilama aradtu. Kajantenanana teh cenah anu langkung abot tibatan Uhud teh kajadian Uhud teh nalika engkang ngadongkapan Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kulal nyodorkeun ajaran Islam maksudna, tapi anjeunna nolak sapangjodogan teu nyumponan kana harapan engkang. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Nya akang cenah dina waktu harita ngaleos ninggalkeun maranehanana bari kaayangan akang teh rarai kaayaan alum sepa kuciwa lantaran panolakan maranehanana. Sehingga engkang mulang ngantunkeun anjeunna dina kaayaan pinuh kakuciwaan. Falam astafik ila biqarni tha'alib. Akang teh cenah lempang bari dina kaayaan teu sadar sehingga akang nepi ka hiji tempat anu disebut Qarnus Tha'alib. Farfa'at ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Nalika engkang dugi ka hiji tempat nyaeta Qarnus Tha'alib cenah engkang teh tangah kitu kuring teh tangah kabuktian nalika tangah teh yen akang teh harita bet kaayaan dina naon di payungan ku mega gitu ku mendung gitu ku mega. Nalika Rasulullah angkat bari sedih dugi ka hiji tempat reureuh nalika Rasulullah SAW nangahkeun mastaka ka langit
katingali di langit teh ternyata Rasulullah teh nuju di payungan ku awan gitu arek sadayana. Fanadortu faida fiha Jibril fanadani. Kapikir ku engkang cenah nalika engkang tangah ka langit teh gening di langit teh keur di payungan ku awan katingali ku engkang teh aya Jibril cenah waktu harita teh. Faqala maka pok Jibril nyarita innallaha azza wa jalla qad sami'a qala qaumika laka wa ma raddu alaika. Jibril ti langit pok nyarios ka Rasulullah SAW cek Jibril, he Muhammad cenah saestuna Allah azza wa jalla temen mantarna parantos ngadangukeun kana ucapan kaum anjeun ka anjeun jeung kana naon-naon penolakan maranehanana ka anjeun cenah. Muhammad Allah teh tos ngadangu kumaha ucap-ucapan kaum anjeun tadi teh anu ngahina ka Rasulullah, ngusir ka Rasulullah jeung anjeunna teh Allah teh tos ngadangu kana penolakan maranehanana cenah ka anjeun gitu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal sarta teman Allah Subhanahu wa taala ala tantos ngadangu kumaha ucapan kaum anjeun ka anjeun, penghinaan kaum anjeun ka anjeun, penolakan kaum anjeun ka anjeun. Allah teh temen parantos ngutus pikeun anjeun seorang malak jibal. Naon malak jibal teh? Malaikat anu tugasna ngajaga gunung gitulah, penjaga gunung warga sadayana. Litamurahu bimasyi'ta fihim, pikeun diparentahkeun ku anjeun ngalakukeun perkara anu diharap ku anjeun keur maranehanana. Jadi malaikat Jibril ngawartosan ka Kangjeng Nabi Muhammad cenah lantaran Allah tos ngadangukeun kana kalakuan kana ucapan-ucapan kaum anjeun ka anjeun, penolakan kaum anjeun ka anjeun, Allah teh ngutus malaikat penjaga gunung pikeun diparentah ku anjeun ngalakukeun perkara anu dipikahayang ku anjeun keur maranehanana. Maksudna mah bisi anjeun teu ngeunah ngarasa hayang balas dendam ka kaum Thaif, Allah ngahaja ngutus malaikat penjaga gunung sok kari marentah we anjeun gitu. Sakarep anjeun hayang dikumahakeun tah urang Thaif teh. Fanadani malakul jibali wasallama alayya, maka sabada kitu malaikat penjaga gunung nyauran ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari anjeunna uluk salam ka Rasulullah SAW. Kumaha kasauranana, ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. He Muhammad, saur malaikat penjaga gunung, saestuna Allah cenah geus tos ngadangueun kumaha caritaan kaum anjeun ka anjeun cenah. Wa ana malakul jibal, jeung kaula teh ieu cek malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga gunung cenah. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika, jeung temen pangeran anjeun geus ngutus kaula sangkan ngadatangan ka anjeun Muhammad. Leta muroni sangkan anjeun marentahkeun ka kuring bi amrika famasyita, keur sangkan anjeun marentahkeun ka kuring ngalakukeun perkara anu dipiharep ku anjeun, maksudna mah mulangkeun rasa nyeri ka urang Thaif teh. Jadi langsung malaikat penjaga gunung nawisan ka Rasulullah. Rasul cenah kaula teh diutus ku Allah teh sangkan ngadatangan anjeun pikeun diparentah ku anjeun ngalakukeun perkara sakahayang anjeun. Maksudna merek dikumahakeun kaum Thaif teh cek kitu. In syi'ta an utbiqa alaihimul ahsabain, lamun anjeun karab cek malaikat penjaga gunung teh kuring rek nyaeurkeun dua gunung anu kacida gedena gitu. Nyaeta disebatkeun dina tarikh gunung anu gede teh Gunung Abu Kubais sareng Gunung
ku aikian gitu. Ditawarkan ku malaikat penjaga gunung, kari anjeun nyarita cenah Muhammad hayang males ka urang Thaif ku kaula dua gunung anu gede teh sabain teh Gunung Abu Qubais jeung Gunung Kuaikian ku kami rek dicabut rek disaeurkeun ka urang Thaif. Wargi-wargi sadaya lamun ieu kajantenan ka urang kira-kira kumaha urang bakal ngajawab ka malaikat penjaga gunung, urang niat hade terus kalaka ditolak, dibaledogan nepi ka baloboran getih, diusir sapang jodogan, geus kitu urang indit bari kaayaan sedih, kaayaan capek, ripuh, terus ditawaran ku malaikat teh, "Heh, anjeun teh cenah hayang males kanu nganyarikeun ka anjeun. Anjeun kari nyarita sok kuring rek nyabut dua gunung rek disaeurkeun tak ka jelema anu nyelakakeun anjeun." Kira-kira bari sadayana lamun urang ditawaran kitu dina kaayaan urang tos dinyanyeri ku batur kumaha kira-kira urang reaksi gitu. Lamun urang sigana alhamdulillah aya nu rek melaan, aya nu rek nulungan, leres abdi teh nyeri hate ngan teu wasa, males. Sabab itu malobaan abdi mah ngan duaan. Tah eta we gunung nu pangjangkungna Gunung Malabar pangnyabutkeun, saheurkeun kabeh sing tumpurodes nepi ka anak incuna urang mah moal teu kitu. Lamun manggih ka nyeri tuluy aya nawaran aya nu pangmaleskeun. Tah Rasulullah mah di baledogan dugi ka mang kilo-kilo bari baloboran da getih baru sadaya bari kaayaan lapar. Ditawaran ku malaikat penjaga gunung, sok kari nyarita. Anjeun karep males henteu. Ku kaula rek dicabut rek disaeurkeun eta dua gunung. Kumaha walaran Rasulullah SAW saur Rasulullah bal arju an yukhrijalahu an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarik la yusyriku bihi syai'a. Di luar dugaan orang sadayana ternyata waleran Rasulullah SAW tekedah kitu cenah. Malahan kuring miharep Allah ngaluarkeun tina tulang-tulang sulbi maranehanana turunan atanapi hamba anu bisa ibadah ka Allah mung nyalira ibadah ka Allah tunggal gitu sarta henteu nyarekatkeun ka mantenna saeutik oge. Nalika ditawisan ku malaikat gunung pikeun males balas dendam ka urang Thaif lantaran geus nolak, geus nganyeri ngaganggu ngagunasika ka Kangjeng Nabi Muhammad ku Kangjeng Nabi Muhammad ternyata ditolak. Pokna waleranana teu kedah disaeur, teu kedah dibales. Sim kuring ngaharepkeun sugan we lemanehanana teu nurut, teu ngilu, teu daek narima dakwah kaula, sugan we anak incu nama engke bakal narima kitu kana ajaran nu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu hiji gambaran kasumangetan jeung pemikiran anu panjang kacida jembarna keur kamajuan Islam barugur sadayana. Teu siga urang gitu nalika urang mangabejaan teh digugu amak gitu, nalika urang ngabejaan teh ditolak eureun we kitu. Tah Rasulullah ternyata dugi ka dicilakakeun ku urang Thaif barugur sadaya. Nalika ditawaran ku malaikat keur balas dendam, Rasulullah malah ngawalerna teh kitukeun we maranehanana. Ayeuna henteu narima kana dakwah kaula, sugan we anakna, sugan we incuna narima kana ajaran Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, ternyata dibuktikan ku Allah Subhanahu wa taala dikabul doa Rasulullah, harapan Rasulullah SAW sakumaha kauninga ku urang sadayana. Ti Abu Thalib teu lebet Islam dugi ka pupusna teu paeun kanton dibahas. Tapi ternyata putrana aya anu lebet Islam saha Ali bin Abi Thalib sareng Ja'far bin Abi Thalib. Abu Jahal kapan sakumaha kauninga ku urang sadayana, kumaha ngewana, kumaha bencina, kumaha dendamna ka Rasulullah SAW. Ternyata kahanapna Abu Jahal ngalahirkeun katurunan Ikrimah bin Abu Jahal. Anjeunna pupus janten suhada
mati syahid warga sadayana. Padahal Abu Jahal nama tokoh anu ngakalintang ngabencina ka Rasulullah SAW. Al-Walid bin Abdul Mughirah warga sadayana ngalahirkeun putrana nyaeta Khalid ibnu Abdul Walid. Padahal Walid bin Abdul Mughirah anjeunna seorang kafir, seorang musyrikin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ngersakeun putra nama malah janten suhada, janten sahabat Rasulullah SAW anu kalintang micintana kana ajaran anu dicandak Rasulullah SAW. Al-As bin Wa'il warga sadayana, Al-As bin Wa'il teh hiji jalma anu dugi ka maot teu narima kana Islam, tapi ku doa Rasulullah SAW, harapan Rasulullah anu tadi disebutkeun teh miharep tina turunan-turunanna masugan we narima, ternyata leres warga sadayana. Amr bin As putrana ieu lebat Islam turta jantan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mut'im bin Adi warga sadayana, Mut'im bin Adi teu pernah lebet Islam dugi ka pupus. Namung putrana Jubair bin Mut'im warga sadayana lebet Islam, narima Islam jantan sahabat Rasulullah SAW anu luar biasa perjuanganana. Tah kitu ihwatu iman rahimakumullah, nalika dakwah ditolak ternyata Rasulullah SAW mah sakedik teu aya amak, teu aya hayang males, malahan sok sanajan nu didakwahanana dugi ka maot teu narima kana dakwah Rasulullah SAW, tetep Rasulullah SAW ngaharepkeun sugan we turunanna mah bisa lebet Islam, bisa narima kana ajaran Islam. Wargi-wargi sadaya nalika Rasulullah ditolak dakwah di ditu di dieu diuningakeun dina surat Al-Ahqaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Jeung ingetkeun nalika kami nyang hareupeun ka anjeun sarombongan ti kalangan jin wargi sadaya nalika jalma-jalma di dakwahan teu asup Islam, Allah Subhanahu wa taala ngabubungah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ngutus nyogrogkeun yang hareupeun sarombongan jin ka Rasulullah SAW. Yastami'unal Qur'an, maranehana ngadengekeun kana bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, nalika maranehana ngahadiran kana bacaan Al-Qur'an teh eta rombongan jin teh pok nyararita jempe cenah aranjeun dengekeun eta bacaan Qur'an. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin, nalika rengse maca ke pembacaan Al-Qur'an maranehanana marulang ka kaumna, ka kaum maranehanana nganepikeun pangwawadi, maksudna ka batur-baturna. Qalu pok maranehanana nyarita eta bangsa jin teh, kaum jin teh wargi sadaya, ya qaumana ana sami'na kitaban anzala mim ba'di Musa musaddiqal lima baina yadaihi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Jal eta rombongan jin anu dihadirkeun ka Rasulullah ngadengikeun Al-Qur'an, terus baralik deui manehanana teh bebeja ka batur-baturna yen kaula cenah geus ngadengikeun kitab nyaeta Al-Qur'an anu diturunkeun saenggeus Musa, anu eusina teh ngabenerkeun kana kitab anu geus ti heula kitu, nuduhkeun kana hak jeung kana jalan anu lempeng. Maka saterusna eta maranehanana anu kungsi ngadengkeun Al-Qur'an teh ngajak ka batur-baturna, ya qaumana
Ajibu da'iyallah. Hei kaum kuring sararea cenah batur-batur gitu. Maka cumponan panggero Allah wa aminu bihi sarta sok aranjeun kudu ariman ka anjeunna yaghfir lakum min dzunubikum maka pasti Allah baris ngampura kana dosa-dosa aranjeun wa yujirkum min adzabin alim sarta Allah baris ngabebaskeun anjeun nyalametkeun anjeun tina siksa anu kacida peurihna. Wargi sadaya kacarioskeun nalika Rasulullah ditolak dakwahna ku manusia maka Allah ngintunkeun rombongan jin teh ngadangukeun bacaan Quran tos kitu mulih deui ngajak dulur-dulurna ngajak balad-baladna anu saterasna eta rombongan jin teh lalebet Islam gitu. Jadi seolah-olah ieu pangbobungah ka Rasulullah keun Muhammad sanajan ditolak ku manusia ta jin manggeningan arasuk Islam ka aranjeun gitu. Tak itu ihwatu iman rahimakumullah. Rasulullah SAW maka kahibur ku lebetna sarombongan jin anu menyatakan maranehanana arasub Islam. Neraskeun perjalanan anu tadi salajengna Rasulullah SAW mulih ka Mekah. Nalika mulih ka Mekah sabab tadi ge di Mekah teh pangna angkat ka Thaif teh tos sesah dakwah pada ngusir kitu bari sadaya. Maka nalika bari lebet teh seungahna mah seungah Rasulullah malihan Zaid bin Harithah kantos ngemutan ka Rasulullah SAW kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka ya Rasulullah cenah kumaha urang tiasa lebet ka Mekah asup kana lingkungan maranehanana padahal teman pan maranehanana teh tos ngusir urang cenah pangna urang ka Thaif teh diusir ku maranehanana ayeuna urang teu ditarima ku urang Thaif eueuh deui ka Mekah rek kumaha tiasana cenah urang lebet ka Mekah pan sidik maranehna teh tos ngusir urang gitu. Yakni Quraisyan tegasna mah urang Quraisy teh ngusir cenah ka urang gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallam ngawaler ya Zaid he Zaid cenah innallaha ja'ilun lima taro farajan wa makhrajan jad cek urang mah tenang we saestuna Allah ngajadikeun dina perkara anu kasaksian ku anjeun man tenang ngajadikeun solusi jeung jalan kaluar teu kudu lieur teu kudu riweuh teu kudu hariwang nya maranehanana geus ngusir urang gitu ayeuna urang rek balik tenang we Allah bakal mere jalan keluar cenah ka urang saur Zaid wa inallaha nasiru dinihi sabab saestuna Allah anjeunna pasti bakal nulungan kana agamana wa mudhiru nabiyhi sarta Allah baris ngameunangkeun ka nabina wargi sadaya maka Zaid bin Harithah nalika ngadangu waleran ti Rasulullah anjeunna ngaraos yakin sok sanaos urang Mekah teh kantos ngusir anjeunna ti Mekah nalika mulih nalika anjeunna hariwang sieun teu ditarima ku urang Mekah maka Rasulullah tenang we Allah bakal mere jalan keluar maka kabuktosan kasoran Rasulullah teh leres nalika bade lebet ka Mekah nalika sesah lebet ka Mekah anjeunna tepang sareng hiji jalma urang Quraisy jenenganna Mut'im bin Adi seorang musyrikin can narima kana Islam gitu nalika menakan Rasulullah sareng Zaid bin Harithah ngalaman kasusah pikeun lebet ka Mekah maka Mut'im bin Adi nulungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudna Mut'im bin Adi siap pasang badan ka urang Quraisy, ka musyrikin Quraisy, Muhammad jeung Zaid bin Harithah rek asup ka Mekah. Aranjeun tong ngaganggu cenah Muhammad jeung Zaid bin Harithah moalna naon kaula jaminanana. Maka alatan jasa Mut'im bin Adi Rasulullah SAW akhirna lebet deui mulih deui ngalaksanakeun dakwah di Mekah.
wargi-wargi sadaya sehingga dina perang Badar nalika tawanan-tawanan kaum musyrikin ku Rasulullah SAW diberi kesempatan pikeun ditebusan gitu. Jadi dina perang Badar seueur kaum musyrikin anu ditawan ku kaum muslimin ku Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kantos nguningakeun saur Rasulullah, laukanal mut'imu ibnu adi hayyan thumma kallamani fi haula inatna lataroktumuhum lahu. Saur Rasulullah SAW nalika anjeunna ngumumkeun sok saha anu rek ditebus ieu kaum musyrikin anu ditawan ku kaula gitu. Maka Rasulullah SAW nyarios lamun seug cenah kaayaan Mut'im bin Adi masih keneh hirup saur Rasulullah. Terus manehanana nyarita ka kami ngeunaan ieu tawanan perang urang musyrikin Quraisy teh hayang dibebaskeun maksudna. Maka saur Rasulullah pasti cenah ku kaula bakal dibebaskeun kabehanana. Hartosna Rasulullah SAW, Rasulullah mengenang kana kasayan Mut'im bin Adi, lamun mah cenah Mut'im bin Adi teh masih kena hirup, terus anjeunna nyarita ka kami hayang ngabebaskeun tawanan perang kaum musyrikin anu ditawan ku kaum muslimin, pasti ku kami bakal dikabulkeun kitu saur Rasulullah SAW. Nganu harti ieu pelajaran ka urang sadayana kasayan anu parantos katampi ku urang sadayana sanajan eta teh jolna lain ti urang muslim, ti urang kafir, tapi warga sadayana urang boga kewajiban pikeun mulangkeun deui ku kahadean. Sakumaha Rasulullah SAW nalika ditulungan ku Mut'im bin Adi padahal anjeunna teh Mut'im bin Adi teh seorang musyrikin Quraisy, maka nalika Rasulullah SAW kagungan kasempatan kanggo mulangkeun kahadean ka Mut'im bin Adi, Rasulullah nyarios kitu lamun seug masih hirup anu nyarita Mut'im bin Adi hayang ngabebaskeun ieu tawanan perang pasti ku kami cenah bakal dibebaskeun. Wargi-wargi sadayana sakitu anu pihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat khususna kanggo simkuring umum kanggo urang sadayana. Hapunten anu kasuhun moh bilih aya lepat maca, mudah-mudahan urang sadayana ditepangkeun deui dina waktos anu sanes dina bahasan anu salajengna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.